Si Alek euy. Kemana, Lek? Kasih joker. Don ngomong-ngomong anu jadi RT saha Don? Ya RT Jamal. Kurang sedih. Di kunaon? Si RT menang. Mana sih menangnya? Heeh. Si Mama dia sediheun. Panas kinya, Lek. Heuy. Mana hayang nyobong cara embung panas. Kumaha? Sing di mah. Gagal. Ya heueuh lah di imah matis. Namun kencengan mah panas. Panas. Ayo dah. Ngomong si RT benar deui gitu. Teu nyaho. Geuning nu meunang di si RT deui. Naho yang aneh? Di tes naon sih? Teu nyaho pertanyaanna aneh-aneh. Segala naon? Melak tangkal caul padaud. Langsung goyangan Vespa nya. Langsung naon deui mah tah? Alana nya. Heeh. Mainnya ide RT gitu. Nyaho si Joker. Panitiana si Joker lain sih. Heeh. Mayar belas ya. 1 juta. Nope. Itu bener si Joker ya. Heeh. Geus teu ngabahas nu kitu Abas naon tuh selain ceritain si RT mah. Nah, orang boga ide. Naon? Orang ngayakeun balap sepeda. Kita mayar setengah ewang. Kayak gitu mah. Mantap. Bisa kaya orang sukses. Jelas. Berarti ayeuna urang kudu yakin alat-alatna. Heeh. Bisa ya. Ayo. Asep oge nya. Gawa ka Korea. Aing awe loba nu resepkeun ka aing. Don. Orang kamari nyaki di sawah ya. Kan sawahna geus di aspal. Don. Madon. Kemana budak teh? Lanjut Aing bagel wae nya euy. Tah. Aing yang jadi budak dalang. Nope. Aing jadi yang preman di dieu. Ih, asih memecing si Jai euy. Jahilan Woi, Isa euy. Oh, jadi sia Don. Pawanian gitu. Enak gak? Banget ya enak, ngeri. Halo tak budak teh. Alukeun Tenden. Pingsan aku. Ya. Geus balik can budak teh. Lama teh. Lekala rek mandi bareng. Kum. Salam. Naon ka dieu? Nope. Anda sudah gila ya? Kan mana nu ka dieu? Naon ka dieu? Iya, orang komplain. Komplain naon? Tuh sawah di aspal. Bener. Ku si RT Jamal. Masalahna jeung urang. Kan mana panitia pencoblosan RT. Berarti mana kudu ganti rugi. Nih. Mana kudu ganti rugi, amun teu kurang laporin ke polsek. Nope. Bisa gawat Parah yang le. 1 juta lah. Balik. Kenapa we ke dieu mah? Anu ngirimkeun ke Gi. Awas ya mun bohong, orang laporin ke polsek. Mun teu dibayar gawat urusanna jeung polsek. Geus capek leuleumpangan teh. Udah sok ya. Tuh si Alek tuh. Jangan Je. Dia. Heeh. Bruh. Rek naon? Di rumah balap sepeda. Lumayan
hadiahna menang sawah 2, mobil hiji. Bruh. Lu balik. Heeh. Itu orang ngiluan kumaha mayarna. Bayar cash ayeuna langsung 50 juta. Duitnya di si Joker, kayak pengen tahu ke si Joker. Heeh, kayak geus lor ka dieu. Heeh. Kemana lek? Balik siap-siap. Siap-siap naon? Kapan? Nang mobil yang sawah. Udah bener. Heeh. Mana mau narik ngiluan tuh kasih jaya di si Mamad. Naik balik lah siap-siap. Assalamualaikum. Salam. Udah naik kapten. Yuk. Ayat tuh. Bayar 50 juta. Nope. Ayo duit euy. Tandahar deui. Mun teu mayar teu bisa ngiluan. Sia duaan geus ngadagorkeun aing ka tiang listrik. Aing kudu ngiluan lamun teu aing laporkeun sia duaan ka polsek. Nope. Duh, kumaha Jay? Ya, kumaha ajakan oge. Ayo. Aya ngiluan, tapi aya syaratna. Naon? Ya kudu joget. Joget naon we terserah. Leukeun aing joget gebrek asem. Ya, tingalikeun. Urang joget gebrek asem. Gebrek asem, gebrek asem, gebrek asem. Gebrek asem, gebrek asem. Benar. Nope. Aja yang joget. Gebrek asem, gebrek asem, gebrek asem, gebrek asem, gebrek asem, jas, jas, jas. Jas, jas. Gebrek asem, gebrek asem. Karena kan pedanya gak ada, jadi saya ganti. Jadi balap lompat. Sok, ayeuna lompat. Balagug pendek teuing sia mah. Pemenangnya dadah. Alek. Duit lagi eueuh. Lah kasih Joker. Ayo. Menang. Alek tunggu di sini. Yang kalah pulang aja. Nope. Ya, iya. Udah, hei. Naon? Duit mana? 50 juta. Naon? Lek nu 50 juta. Mana 1 juta di aing. Setong ngebohong sama jelma korupsi. Dia. Mana 1 juta di aing. Bongat. Kasih angkat deh. Bongat. Angkat. Dia kan nama 50 juta. Dia kan?